Assalamualaikum, Riri. Kayak kene udangkeun bae di jero. Astaga, ya budak, teh udang kene bae. Riri budang sih mau libu ke pantai gitu. Kena ketinggalan sih ya. Duh, emang lu jam berapa sih, Nis? Berang jam 9, geus geura sih di mandi. Emang lo gitu? Anjir. Kadang saya kamar mulainya kulit kembali tuh. Lo kebel sih ya? Karya amat kemana nih budak? Riri, ini kemana Ri? Di warung. Samperin heula koy ah. Yang pembalut hiji. Lain Riri meuli naon? Iya mau beli kebutuhan awewe ngusulan nyaho. Ih lain. Geus kedean mayarkeun. Iya di mah tenang deh. Mohon teh, Da ka mana Neng? dek balik lah. Pan di baturan ku lagi balik bae. Ri, sia geus deh kasih cimong, sumpah teh geura putus ku aing. Oh iya, mana tempat-tempat kue itu tempat-tempat ya. Iya. Rakyatnya lain aing ngomongna. Emang rupi jailan teh. Tuh bubusan aing ge aing ngarati we mun aing hena. Tapi yang kori, kemana ya? Asa nu leungiteun teh pokona mah. Tuh anjay. Oh, ke Banten bener manehna. Dek naon ke Banten? Neangan pelet jeung pibi kangen. Lah aku liat lah. Atuh percuma lain main nama ya ada pakai pelet naon ge. Awe mau teu aku main nama geus takdir pas kitu bae nama eta mah. Parah sih ya. Aduh bener banget deh. Aing naon deui budak? Naon sih sia? Ngarti aing. Udah lah, aing ngarti. Budak. Aing luan deui. Mending orang metis buah sih, Didi. Buahna nang di mana tuh coba? Boga Mang Umar mumpung manehna. Wah bener nih. Heeh sih. Mumpung mana Nah, mau budak-budak di pan ke urang main-main apa? Ayo. Udah. Yan, kemana? Jeung Adina itu. Tah, aing kalah mangga nih seboleh. Main ngajakan metis le. Kedeng. Tumben sih aku Ridho anjing Adi. Ya usah. Tumben deh. Aing boga di kos kieu mah. Karena kebun poe ini cai. Nyana nuturkeun bae teh diajakan ge. Ayo dibantuan lu koeng ya. Ayo bener ayo. Ayolah. Ngata. Tuh, kartu teh ku sari ya. Itu lah kalau ngomong pugu udah ngomongin mainannya. Mana main berseri? Aing ngalieur aing mah ya. Jangan, diukur lagi. Aing tadi katimu sendiri. Ampun kudu bae deukeut aing itu tuh pojok. Nyawa jangan ngerti moal ngomong. Ya, Led. Aing tadi kapanggil si Riri. Jika nama eta keur ngarendong di Masinisa. Jika nama dek ulin ke pantai. Tuh. Masa kapanggil di mana sih si Riri? Aing kapanggil di warung Teh Sandri tadi keur beli sop teh. Nah, sih sia ih. Nyao, campur bae. Geus kieu urang lain nama, urang metes bae ngalabuhan yuk. Boleh. Kayak mantus nepi tah urang kali masih Riri. Oke. Urang ngomong lebih lu aja dulu lah ya. Situ aja kulah. Nahan mah dari situ. Terus kelelep kan bae kedeung. Sebel amat sih ya budak. Bisa aja sampean mandi geus berang. Ayo. Urang kuari jangan terjadi lah yuk. Tapi kedeung. Urang ulang ajakan main. Oh, ribet soalnya. Oke, urang 4 3 yuk. 1 2 3. Assalamualaikum. RT. Assalamualaikum. RT. Aya apa weh? Ayo lihat. Nyaho yuk. Cina ayo mah. Mulai terjadi masuk yuk. Coba Orang dekat kadinya. Tah, lihat. Ayo lihat tah. Mobil lah. RT, ntar aja ya. Kalau nggak suka bae. Nuhun. Aing ibu dak nyusul di bae. Oh iya. Apa diajakan baik itu orangnya? Kamu kesajak bae lah. Kena mana naik. Saya. Tak eta
genteng anu bocor lain jalan hadean. Nu belah mana nu bocor? Eta anu di dapur. Lu di dapur. Lain emang kemarin pas hujan banjir. Banjir ka jero. Oh, hangus kayak kadang. Weh, itu tarajana kemana ya? Bu, tarajana kemana ya? Mana bu? Didinya aja, jauh nu minjem. Oh, nu minjem. Tapi kok tarajana bu? Eta nyaho. Tapi ribet sedak ya, mau mainnya singkat deng. Oh, Susul aja lah. Susul aja kan. Sak, itu. Gedeng ge. Cul, pan tadi cek sia si diri mau soptek ke? Oh, Apa bawa mainan mandinya? itu nyaho tak? Apa orang intip bae? Bruh. Ayolah. Gas lah, ayo. Kemana PT? Hendak nengan taraje. Ayo bapak buka taraje tak? Ayo taraje PRT. Wah anu mawa. Oh, PT, Bapak mah teu boga entar aja. Aduh. Awas ayo mah teu boga bapak. Awas hendak nengan heula lah. Dek. Ada. Ada. Sia manggi taraje aing teu kieu tah nu kieu. Hah? Ih, aing naon teu ngarti. Sia nyeuleut taraje aing teu. Di mana di itu di budak? Oh, nggak saya coba. Di sebelah mana? Ayo. Tah, di diri lah kieu. Kita naik mulungna tuh. Oh, iya. Gimana sih? Aing lagi. Iya, aing lebih. Aing heula nu bener. Tuh kabeh anak masih rubuh ih. Segera setia greng. Sakedeung bae nya. Ulah kabel dia. Beneran, gantian. Oh ya, tuh cekelan aing bisi radang. Segera. Woi, gerahan gantian nih. Gantian aing nih. Woi. Kabel gerahan. Dah, siapa tak kesabaran amat karek muka kutang. Gantian aing coba. Aing lah. Heeh. Cekelan. Heeh. Hei, gerani lu kabel tebal. Tinggal dia mah. Woi. Geus gantian karunya semuanya. Gede. Mantap. Turun. Naik hiji. Ayo masuk. Aing lah. Aing lah. Suara saya tuh, Sa. Bisa kedeng doang nih, kira. Coba kamarkan yuk. Gantian punya awas ya. Ih, ampun, kedeng. Ih, ampun, karena sa kedeng mah. Iya nih, aku gantian jing, kira sa kedeng. Ih, dah, suara sih. Kenyawan, bego, kenyawan dia. Oh, ieu budak ge dibawa ka dieu teh aing. Kan pas aya dina jero kamar mandi ieu budak. Ngintip ieu budak itu. Ayo, orang turunkeun. Heeh, pindahkeun ka imah aing. Heeh. Ih, ai sia. Turunkeun ulah naik. Aduh, aing. Astaga, PT, ngintip orang mandi. Ih, henteu neng. Orang enek nyokot taraje ya di paling ku budak. Iya kapanggil si Andri di bejan ku si Andri cenah ge taraje dibawa ku budak. PRT bohong bae, jelas-jelas PRT nempo orang mandi. Nyaho PRT geus boga istri ge. Nyaho. Ih, ao pan. Terus orang disangkakeun ngintip. Ngartin teu? Aing teu ngarti. Pak PRT bohong, PRT. Lain urang neng. Aduh. Neng.